Ku bismillah dikawitan, alhamdulillah wekasan, rahmat salam kajunjungan ka nabi akhiru zaman. Ayeuna teh rek pemilu, loba jalma nu katipu ku duit 100.000 jeung kalender tahun baru, jeung kalender tahun baru. Masyarakat didatangan supaya menang dukungan, aya nu mere bantuan, aya nu ngan sasalaman. Baligo merajalela dipasang di mana-mana, sisi jalan utamana sangkan jelas katinggalna, sangkan jelas katinggalna. Tim sukses merajalela sing alabring ka mana-mana, ngenalkeun calon-calona pedena kabina-bina, pedena kabina-bina. Unggal calon enggeus pasti, sakabehna obral janji, datang ka para kiai menta doa reujeng widi, menta doa reujeng widi. Tapi di zaman ayeuna geus palinter jelemana, duit nama ditarima milihna teuing ka saha. Ieu pesan pikeun calon, lamun bener arek nyalon, entong sok nganggap bolon, jalma henteu kabeh bolon, jalma henteu kabeh bolon. Pek niatan anu hade jeung modalna anu gede, lamun arek barang bere kade kudu singgarede, kade kudu singgarede. Entong loba teuing janji, mending anu enggeus pasti. Masyarakat geus teu ngarti, moal bisa ditipu deui, moal bisa ditipu deui. Lobakeun silaturahmi, reujeng ngadua ka Gusti, teu meunang tong sakit hati, bantuan tong dicokot deui, bantuan tong dicokot deui. Mun menang kudu syukuran, kade ulah sok pohoan, amanat rakyat gawean, kade kagoda ku setan, kade kagoda ku setan. Ieu pesan keur tim sukses, ngaroromong masing eces, pagawean masing beres, cuman eleh ulah stres, cuman eleh ulah stres.
masyarakat ge sarua hegwaerek punta penta tapi ningalian heula lamun arek dicolokna lamun arek dicolokna kade ulah parasea jeung nu beda pilihana komo bari jeung tatangga eueuh kamanfaatana eueuh kamanfaatana hayu urang ngadaru'a ka Gusti Allah Ta'ala pamilu taun ayeuna repeh rapih aman sentosa.